Lujeng enjing sadayana satecana hayu orang panjatkan puji sareng syukur ka Gusti Nu Agung anu tos maparingkeun rahmatna ka urang sadaya. Dugi urang tiasa kempel dina acara dinten ieu. Hadirin anu dipika hormat ku simkuring, Bapak Kapala Sakola, Bapak Ibu Guru anu dipika hormat, jeung sareng rerencangan anu dipika cinta. Dinten ieu urang tiasa kempel sareng patepang rarai dina urutan meriahkeun Hari Kamardikaan Indonesia. Urang pariagi kauninga yen di zaman baheula teh seueur pisan pangorbanan para pajuang dina ngabelaan kamardikaan nagara Indonesia. Mata ku kituna, urang salaku warga nagara Indonesia, generasi penerus bangsa, sareng kedah neruskeun perjuangan para pahlawan urang. Carana nyaeta diajar sing giat jeung ngawujudkeun cita-cita urang. Tapi sabenerna mah seueur kaneh hal-hal anu tiasa dilakukeun ku urang sadaya sebagai generasi muda dina rangka ngeusian kamardikaan Indonesia. Contona ngajauhkeun diri urang tina pangaruh narkoba, ngajauhkeun diri tina pergaulan bebas jeung tawuran anu ngabahayakeun nyawa. Hayu urang sami-sami ngalakukeun hal positif atawa aya mangpaatna jang diri urang. Misalna nyieur prestasi ti sakola. Rupina mung sakitu pidato ti simkuring, hapunten saupami dina biantara ieu aya cariosan anu salah atawa kurang marana dina hate aranjeun. Wilujeng enjing.